tinggal kurang satu acan diangkat janten proses. Di dia seueur problem oge ayeuna masalah tina mandang ka kiai ka ajengan komo deui bulan mulut. Urang teh sok aya salah pandang ngeunah ajengan euy bulan mulut bulana ajengan. Gitu kan ondangan ka dieu ka ditu tuluy naon ngaranna teh bingkisan sabangsana ngeunah jadi ajengannya gitu kan urang mah ripuh bulan ayeuna teh sabab corona ari ajengan mun dikangeunah tuangna ngeunah unggal uih ka bumi teh nyana kardus gitu kan nyana tumpeng ngeunahnya jadi ajengan mendingan abdi jadi ajengan ayeuna mah bade gantol bade naon gentos profesi kesalahan besar. Jawaban teu peribados lamun ningali ajengan tong saukur sabada janten ajengan. Tingali ajengan satu acan janten ajengan. Lamun ayeuna urang kabita ku ajengan sabada janten ajengan maka urang wajib ningali heula kumaha proses jadi ajengan. Pek teh teuing ayeuna kabeh lamun keukeuh hayang abdi hayang kawas ajengan ngeunah bulan Maulud pek dimulai ayeuna masantren deui sia. Taek masantren. Masantrenna tong 1 tahun 2 tahun tinggal di ajengan tanyakeun masantrenna sabaraha lila. Peribados lamun di jumlah-jumlah ieu teh masih kene sakedap masantren 11 tahun. Pek masantren deui 11 tahun. Tuluy ayeuna di pasantren tingali kumaha kegiatanana gugah jam 2:30 kedah tos gugah 2:30 lajeng salat tahajud munajat dugi ka waktu subuh adzan subuh salat subuh berjamaah lajeng baca wirid baca wiridul latib dugi ka tabuh 6:30 lajeng ngaos dugi ka tabuh 7 nembe ibak tuang tabuh 8 ngaos deui dugi ka tabuh 10 tabuh 10 istirahat setengah jam ngaos deui dugi ka tabuh 12 tabuh 12 salat duhur lajeng tos salat duhur wirid engke ngaos deui jam 1:30 jam 1:30 dugi ka tabuh 1:30 lajeng istirahat satu acan asar tabuh 2:30 kedah tos gugah ibak jam 3 kedah tos standby di masjid salat asar berjamaah tos salat asar jamaah lajeng wirid beres wirid ngaos dugi ka tabuh 5 istirahat deui siap-siap kanggo salat maghrib tos salat maghrib baca rotib dugi ka tabuh 7:30 istirahat sakedap ngaos dugi ka tabuh 7:30 nembe tuang jam 9:30 siap-siap kulem jam 10 kelem gugah deui tabuh 2:30 sanggem teu sok sanggem teu ayeuna lamun nya ayeuna urang kabita ku ajengan ningali ajengan ngeunah eta ajengan tong ningali sabada janten ajenganna tingali kumaha masantrenna tingali kumaha wiridna tingali kumaha salatna tingali kumaha puasana eta ajengan enak ayeuna ningali ajengan teh awakna gararede ajengan ayeuna mah beda jeung peribadosnya pengecualian ieu mah ajengan ngeunah awakna gede tuangna ge ngareunah bakakak pamajikan ge wah gareulis malahan malen hiji leuwih teu hiji ngeunah jadi ajengannya wah jeung ngomong ada peribados mah hiji gincang naon maksudna nyuraka lamun ningali ajengan tong ningali sabada janten ajengan hungkul tingali proses tinggal kurang proses kumaha janten ajengan kumaha sabarna ayeuna uih ka bumi teh satahun teh 2 kali aya nu satahun sakali paling di bumi paling lami teh 2 minggu lajeng ka pasantren deui kegiatanna kawas kitu pagi siang malam teh ngaos urang tunuh gitu kan waktu tunuh di mana waktu ngaji dihudangkeun paksa kita hudang sabarna santri proses janten ajengan luar biasa di dieu aya isyarat cerita Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra'ati dina manakib Kanjeng Syekh diuninakeun di dinya kapungkur aya hiji ibu-ibu masantrenkeun putrana di Kanjeng Syekh ari ibu-ibu teh sok ngintunan bakakak kanggo putrana ka pasantren dipikeunkeun gitu kan ari sugan ibu-ibu teh sugan ibuna teh bakakakna teh dituang ku putrana
ternyata bakakakna teu dituang ku putrana dipasikeun deui ka guruna ka Kanjeng Syekh teh. Ari putrana mah ku Kanjeng Syekh dipiwarang puasa matang puluh di puasana oge. Tekengeng nuang anu bernyawa. Hiji waktu ibuna dongkap ka pesantren langsung hoyong ninggal putrana. Ari pas ninggal putrana ditinggal teh putrana kurus kacidan. Kurus tadi pesantren. Ibuna teh heran. Nah ari anak urang make kurus segala gitu kan. Ku urang sok dikiriman bakakak, dikiriman tuangeun. Nah ayeuna posisina kurus ditaros ku ibuna. Jang nah make jeung kurus kawas kitu walaran ujangna kumaha? Abdi teh setiap tanggal dinten teh puasa dipiwarang ku pun guru. Ternyata putrana kurus teh kusabab ku guruna ku Kanjeng Syekh dipiwarang puasa unggal dinten. Oh Syekh ibuna teh teu aya kumaha. Ngan pas ibu-ibuna ngahadap ka Kanjeng Syekh pada sowan ka Kanjeng Syekh. Dek ninggal Kanjeng Syekh nuju tuang bakakak bari jeung bakakak nanti hiji ku nyalira Syekh. Nya ninggal Kanjeng Syekh tuangna gembul badana luar biasa. Hiji bakakak ku nyalira, bayangkeun sifat ibu-ibu kumaha? Atuh langsungnya ngaranna ibu-ibu kusababnya sakingnya ieu mah lain kusabab kuangan. Sakingnya ka putrana ningali ieu Kanjeng Syekh tuang kos kitu aya unek-unek dina atina. Nah, ari anak urang gitu kan dititah puasa, dititah nyantel pujit gitu kan, dari ieuna guruna, wah tuangna kawas gitu kan, hiji bakakak ku nyalira. Tadi putra urang mentara bakakak teu meunang. Kudu puasa bari jeung matang bulu. Atuh nyarios ibu-ibu catuh ge Kanjeng Syekh. Ibu-ibu kan sok antuna ningan kajengan ge beda jeung bapak-bapak. Ari langsung ibu-ibu ka Kanjeng Syekh. Ieu naon maksudna saurna teh abdi teh hoyong uninga ari putra abdi dipiwarang puasa nyantel puji teu kengeng ayeuna tuang nu bernyawa dipiwarang naon matang puluh ari paduka. Ditinggal teh bakakak hiji ku nyalira. Seep tinggal tulang-tulangna hungkul. Lajeng Kanjeng Syekh sabada ditaros ku ibuna kawas kitu Kanjeng Syekh ngawalarna ku naon ku perbuatan. Kanjeng Syekh eta tilas teh ningan tilas hayam tulang-tulang hayam ku Kanjeng Syekh dikumpulkeun. Geus dikumpulkeun ku Kanjeng Syekh dikieukeun gebarakeun. Gom biidznillah. Hirup deui sia saizin Allah. Harita keneh ieu tulang-tulang bakakak hayam harita keneh jadi nyatu deui. Nepi ka hulu-huluna saudara. Geus nyatu deui nepi ka huluna ieu hayam langsung nyarios la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syekh Abdul Qadir Waliullah. Saur Kanjeng Syekh ibu lamun putra ibu tos tiasa kawas kieu mangga bade tuang kawas kumaha oge. Lamun putra ibu tos tiasa kawas kieu mangga bade tuang kawas kumaha oge. Ieu aya isyarat. Maksudna ku kami dipiwarang puasa teh ngarah bisa kawas kieu. Ku kami dipiwarang nyantel puji teh ngameh bisa kawas kieu. Ku kami dipiwarang sabar ngameh bisa kawas kieu. Soalna naon? Proses menjadi sukses kawas kitu. Tong boro cek hadis cek Al-Qur'an. Tong neangan kumaha eta dalil hadis Qur'an tong boro cek hadis cek Al-Qur'an, cek aturan hidup urang ge bener kawas kitu. Baheula ke rame-ramena lagi lagu si Roma ningan kumaha berakit-rakit ku hulu berenang-renang ketepian tuluy sakola teh anggeus teh sakola ieu teh beribadah ke sakola nepi ke kelas 5 katalar keneh. Nah iya kumaha beribadah sakola nepi kelas 5 ieu kelas 5 SD teruskeun ka rencangan beribadah saya Ahmad Didier sakola nepi kelas 5 SD beribadah. Berakit-rakit ke hulu berenang-renang tuluy kumaha bersakit-sakit dahulu tuluy bersenang-senang. Oh ternyata sakit teh proses, sakit teh proses menuju kesenangan, proses menuju kesuksesan. Pak Ustaz ternyata ieu teh proses ningan. Hirup abdi teh ayeuna tuangeuna sakedik, umina biasa, pekerjaanna biasa. Lajeng aya jalmi anu teresep ka abdi, aya nu ngahina ka abdi. Ternyata ieu teh Gusti Allah teh sanes bade nyiksa abdi sanes.
ternyata ieu teh proses di Gusti Allah. Allah pada ngangkat abdi janten jalmi anu sukses. Kusababiyah aya jalmi nu ngahina ka abdi teh justru eta proses bahwa abdi teh pada janten jalmi anu sukses. Allah mangparinan ieu panyakit teh sanes pada nyiksa abdi, ternyata sanes ngebuktikeun bahwa abdi teh adalah jalmi anu hina, sanes ternyata nu matak salah kacida urang, di mana urang ningali tetangga urang atau ninggal saha bae dulur urang, rarencangan urang jalmi di mana bae khususna jalmi anu beriman, lajeng eta jalmi teh katimpaan penyakit. Komo deui penyakitna ayeuna nu keur rame teh penyakit corona. Lamun urang ningali aya jalmi kakeunaan penyakit corona, kumaha ayeuna pemikiran urang? Pemikiran urang anu bener eta jalmi keur diuji ke Allah. Proses janten jelma sukses. Naon